Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u mutabarikan bismillahi bihadal kitab ay walifu ngarang ingsun hadal kitab ing ikilah kitab arba'a rasail. Namun orang mah ngalap ngawit ngaji ingsun tingkah ingsun mutabarikan hale ngalap berkah bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifate Allah ar-Rahmani kang maparinan nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Tur sifate Allah ar-Rahimi kang maparinan nikmat cilik ing dalam akhirat belako sesmaring wong mukmin. Alhamdu utawi sakabehe puji iku tetep lillahi kadawe Allah Rabbil alamina kang mangeranan sakabehe alam. Wassalatu lan utawi rahmat takdime Allah wassalamu lan ruba-ruba iku moga tetep ala asrofil mursalina ing atase leuwih mulyane para utusan. Af'al tafdhil. Sayyidina Gusti kita sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kangjeng Nabi ajmaina tegese sakabehe. Ya mukadimahnya mukadimah anu dieusian ku basmalah hamdalah tur sholawat takdim ka Kangjeng Nabi. I'lamu di dieu nandeun kalimat fi'il amar. Beti urang siap-siapnya ke dipapagahan ku ulama ku ki musannif nu ngarang kana ieu kitab. I'lamu kina waruhi sira kabeh. Manana jamak? I'lam i'lama i'lamu waruhi sira kabeh. Ai i'lamu antum ma'asyiral ikhwani ngabuang ya harap nida antak dinasabkeun ma'asyiral ikhwani asalna aya asluhu ya ma'asyira buang harap huruf nidanya ma'asyiral ikhwani he golongan piro-piro dulur. Ieu ngangkan heula ki musannif ka ikhwan wal muslimin wal muslimah ku kalimat ma'asyiral ikhwan. Laju ngungkapkeun sebuah doa ti mantenna ku lafad faqahanallahu wa iyyakum fid dini. Faqaha muga meruhaken atau ngartiaken ing ingsun sapa Allahu ya kum pidini ing dalam agama. Ya gitu doa ki musannif panjang ta kalimat nu kahiji faqahanallahu wa iyyakum pidini. Mencek bahasa urang mah muga Gusti ngartikeun ka urang sadaya Gusti Allah jeung ka aranjeun pidini dina ieu agama.
Doa kalimat anu kadua tiki musannif wa alhamana rusdana. Wa alhama jeung moga nambahi sapa Allah Gusti Allah fa'ilna domir goib mudakar fa'ilna domir huwa yaudu ala Allah. Dan moga nambahi sapa Allah Gusti Allah na ing kita sadaya ing ingsun sadaya rusdana ing pituduh ingsun sadaya. Nah, ya termasuk doa tiki musannif kene nu kadua nya moga nambahan Gusti Allah ka urang sadaya kana petunjukna. Wa a'adana min syururi anfusina. Terus doa anu katilu anu dipasikeun ku musannif nya talapad a'adana moga ngaraksa paina domir gaib mudakar huwa yaudu ala Allah sapa Allah Gusti Allah na tadi doa tiki musannif hadiah nu paling istimewa keur umatna nya keur umatna urang sebagai umatna nya umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki musannif maledogeun doa ya moga Gusti mengartikeun ka urang sadaya ya iyakum jeung karanjeun kabeh bidini dina agama wa alhamana jeung muga nambahan ilham masihan ilham Gusti Allah ka urang sadaya ku pitunjukna wa adana muga ngaraksa Gusti Allah ka urang saduri angpusina tina panggoreng-gorengna pirang-pirang ya. Kalimat anu salajengna ki musannif neudeun kalimat anna sholata imaduddini nyambung tina kalimat i'lamu ngan diselang ku doa. Anna sholata imaduddini sing nyaho nya urang sing nyaho aranjeun kumaraneh kabe anna sholata jadi maf'ul qaul tina lafad i'lamu bahwasanya na sholata iku imaduddini jagane agama tiang cikuramanya tihangna agama. Ieu mah hadisnya cariosan Kanjeng Nabi paman aqomaha mangka utawi sapa wong iku aqoma ngajenengaken ngadegakeun ye man ha ing salat jalma eta si jalma kana jawabna tina pan mante isim syarat jajem ngajejemkeun kana fiil dua fiil awal fiil syarat fiil kadua fiil jawab syarat. Jawab syaratnya lapad mah nyata faqad aqomaddina sajalma nu nangtungkeun kana agama jawabna faqad aqomaddina maka teman-teman ngadegakeun ye sapa man addina litahqiq qad asub kana manana nyata jelas eta si jalma teh nangtungkeun agama namun tak teu bisa diolakeun jalma nu salat nya tong ningali kana naon ngaranna teh nya statusna pokona ngalaksanakeun salat nek bae kumaha statusna mulia eta si jalma jawab faqad aqomaddina jawab syaratna seolah-olah eta si jalma nyata geus nangtungkeun kana agamana. Ena sabalikna waman adoaha faqad hadamaddina waman lan utawi sapa wong iku adoa nyakeun sapa ma nyanyakeun siman ha faqad hadama maka teman-teman jawab syarat tina padman adoaha maka teman-teman ngaraboakeun ye sapa man adina ing agama ina sahawe jalma adoa teh nu menyia-nyiakan anu ngalalaroraakeun
hak kana salat faqad hadamadina eta jawab salat man adoa maka seolah-olah jelas-jelas tetela cek bahasa Sunda nya ngarobohkeun eta si jalma adina kana agamana. Begitu ya catatan awalnya, catatan awal tiki musonib dina ya kita barbarosanya. Sebab 4 bab anu dibahas nanya, 4 bab itu tentang sholat. Wa anna min a'damil masoibi wa akbahil qobaihi mal ma'ayibi atahawunu bisolati wa taji'il jumu'ati wal jama'ati. Wa anna min adamil masaibi lan satune iku tetep jadi khobar muqaddam tina lafad anna tekan tarkibna tugasna teh non amil nawaseh sugro tansibul isma wa tarfaul khobar nganasabkeun kana isim ngaropakeun kana khobar ta ieu khobarna ditiheulakeun iku tetep min adamil masaibi dina pada ngajelaskeun sajelas-jelasna bahwasanya nyana eta tetep saking leuwih gede-gede ne piro-piro balai masaib musibah ong gede-gede meuna musibah wa akbahil qobaihi lan leuwih alane piro-piro kaalaan ong goreng-gorengna tinimang pirang-pirang nu goreng wal ma'ayibi piro-piro kacelaan pang gede-gedena musibah pang goreng-goreng nanu goreng jeung pang celaka naon ki musannif nu bisolati iku ngagampangaken ngalalawaraken bisolati kalawan salat tahun diri boga rasa ngahampangkeun dina hatena asat teu dianggap penting salatnya aya nu leuwih penting kan nya tapi aya nu leuwih penting di tinimang anu penting nya ta salat walaupun urang mendema di alam dunya ieu aya tugas nu leuwih penting tapi aya anu leuwih penting tinimang anu penting nya ta salat nya cek anggapan orang duit teh penting-penting cek anggapan orang usaha teh penting-penting cek cek sangkaan orang bahwa dunungan teh penting-penting nya sakabehna oge penting nya tapi aya nu leuwih penting eta salat mentak salat mah kudu di atas nu leuwih penting tinimang anu penting sapenting-pentingna kudu mentingkeun kana anu leuwih penting nyata salat ulah debikeun ka dieu sabab ieu cek musannif ngakhobaran muqaddam ti heula pang gede-gedena musibah pang goreng-gorengna tinimang nu goreng jeung pang cela-celana nu cela teh nyata at-tahawunu bisolati nya anggampangakeun lalawarakeun bisolati kalawan salat wa tadji'al jumu'ati nanyakeun salat jumu'ati jamaah berjamaah salat Jumat salat 5 waktu salat Jumat jeung salat berjamaah eta perkara anu leuwih penting pada melan urang sebagai muslim di alam dunia pun aya nu leuwih penting nya salat allati rafa Allahu biha ad-darajati wa kaffara biha as-sayyiati wa ta'abbada biha ahlul ardi was samawati
allati rafa'a kang ngaluhurakeun sapa Allah Gusti Allah ye gitunya mantak di dieu ki musannif ningalikeun kaistimewaanana tinu anu leuwih penting teh anu tadi salat berjamaah salat Jumat jeung salat berjamaah naon atuh make disebutkeun leuwih penting tina memang anu leuwih penting ceuk ki musannif allati rafa'a Allah biha adarajati Allah ngangkatkeun biha kalawan salat kalawan jalma nu salat ad-darajati jadi maf'ul tina lafaz rafa Allah ing pira-pira darajat kana pirang-pirang darajat wa kafara biha as-sayyiati wa kafara jeung nutupi sapa Allah Gusti Allah biha kalawan salat as-sayyiati ing pira-pira laku lampah kang ala laku lampah nu goreng katutupan ku salat Allah sok Allah nutupan kagorengan kalakuanana si jalma ku ngalaksanakeun salat ya tak kurang wantun gitu nya tong ningali status na mantakan dina salat ketika eta status na si jelema rek pagaweana goreng rek pagawean hade pokona mun salat nya non wa tashhadu jadi kudu nekadkeun eta si untung-untungna tinimbang anu untung eta kumulyana salat Allah bisa nutupannya kana kalakuan guringna eta si jalma biha ahlul ardi badalan pada ibadah biha kalawan salat sopo ahlul ardi penduduk ke bumi wasamawati lan penduduk piro-piro langit ngabdi kana salat mah sakabeh penduduk anu aya di bumi jeung penduduk anu di langit ngabdi ka jalma anu salat ya rek secara real atau secara goibnya eta keistimewaan anu dibuke ke musannif perkanu lebih penting ya dan pada urang teu apal kan ahlul adi wasama tunduk ya mantap istimewa nah eta tilu rupa eta yatruku sholata wa malakeun sapa wong ing salat lanungkulakeun ing wong anha saking salat apa dunyahu dunyane illa man sabaqat angin wong kang dingin apa syikwatuhu cilakane ieu wong wadumat lan agung apa ukubatuhu siksan wa khasirat lan tun apa safqat dagangane lan suwe apa asratuhu panalangsane wong wa nadamatuhu lan getune wong pati-pati jelema anu ninggalkeun salat wa mayatruku salat teh wa tulhihi jeung manehanana kahalangan an hatina salat teh naon nu ngahalanganna teh dunyahu dunyana jadi ninggalkeun salat teh ku sabab kahalangan ku dunya judulna eta teu pati-pati ninggalkeun eta si jalma kana salat jeung mopohokeun noler-noler kana salat teh ku sabab dunyana eta si jalma terkecuali naon cenah kecuali eta si jalma teh man sabaqat sikwatuhu wa adumat ukubatuhu wa kusirat safatuhu wa tolat hasratuhu
wa nadamatuhu terkecuali eta si jalma teh geus ditakdirkeun ku Allah sikwatuhu cilakana wa adumat uqubaduhu jeung gede siksana wa khosirat sabqatuhu jeung rugi transaksina wa talat hasratuhu wa nadabatuhu jeung lila pisan nya penyesalanana lamun eta si jalma ninggalkeun kana saate ku sabab dunyana terkecuali ku Allah teh eta ditakdirkeun sapertos kitu. Naudzubillahi min dzalik. Mantak aya doananya Robbi ij'alni muqima sholat sakumaha hoream da sok hoream nya unggal waktu ge hoream we. Tan biasa mah nya nu geus biasa oge hoream mah aya bae tantangan nangtungkeun sholat teh. Entakan doa eta kudu dipake Robbi ij'alni muqima sholat. Doa Nabi Ibrahim kan nya. Ya Allah moga Gusti ngajadikeun abdi muqima sholat jalma anu nangtungkeun ka sholat wa min dzurriyyati jeung turunan-turunan abdi. Atawa Allahumma ij'alni minal musallin. Ya Allah golongkeun abdi ti golongan jelma-jelma nangtungkeun kana salat. Penilaian salatna khusus jeung maena urang ngalaksana inggis ku hadis Nabi anu ieu. Fatarikus shalah mamkutun ya. Fatarikus sholati mangka utawi wong kang ninggalakeun salat iku mamkutun den bendu dibendu. Orang anu jalma anu ninggalkeun salat eta dimurkai Allah dibendu. Wala ghairil islami yamutu lan ing atase liyane agama Islam yamutu mati sapa wong jeung ancaman maut dina eta ancaman anu paling ngeri pangeri-ngerina tinu anu ngerinya eta urang maut cicing dina lain agama Islam. Mauzubillahi min dzalik. Al jahimu ma'wahu utawi neraka jahim iku ma'wahu panggonanane wong. Neraka jahim eta jadi pangbalikanana wal hawiyatu lan utawi neraka hawiyah iku mutaqallubuhu anggon balike ye man ye wong. Neraka hawiyah tempat anu ka nanya berguru tempat pangjore-jorena tempat pangbalikan jalma nu tadi teh tarikus shalah wa huwa mal'unun indallahi matrudun fi ardihi wa samahu wa walan utawi tarikus shalah iku den laknating dallahi dalam ngersane Allah matrudun kang den tolak fi ardihi ing dalam bumine Allah wa samaulan langit Allah dilanat ku Allah. Dilaknat jeung ditolak na Allah. Wa samahu jeung di langitna Allah. Ali ibn Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin mu'minin yatruku sholata walam ya'tiha illa kataballahu ala wajihi hadza kharijun min rahmatillah fa ana bariun minhu
Wa nalilan den caritakeun aeruya ngabuang pil pail an Arab jarnya lin maju kurujala majena kasodei sajumlah jar maju talu kana pin buang takdirna aeruya entak lugotna lan den riwayataken Anali saking Sayyidina Ali ibni Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiya moga tinggal bendu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali qala dawuh sapa Sayyidina Ali ing lafad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu ngarungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadangu kaula ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali nyarios potos kitu kumaha nyariosna yaqulu ngadawu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangucap ma min abdin mukminin yatruku sholata walam ya'tiha illa ataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillah wa ana bariun minhu Kanjeng Rasul nyarios mamin abdin ora saking ora mamin abdin ora kenawara min abdin saking hiji hamba orana saking ora tepati-pati hiji hamba cek urang mah kitu bahasa Sundana mukminin kang mukmin yatruku kang ninggalakeun sapa mukmin as-sholata ing salat tepati-pati hiji jalma mukmin ninggalkeun kana salatna walam ya'tiha walam yatialan ora nakani supaya mukmin ha ing salat jeung teu ngalaksanakeun teu ngalakonan eta si mukmin ha kana salat kumaha cek Kangjeng Nabi anu didangu ku Sayyidina Ali illa ataballahu ala wajhihi terkecuali kataba nulisakan sapa Allah Gusti Allah nek nyatet lugot sapa Allah Gusti Allah ala wajhi ing atase wajah iman atau rahina ye siman rarai terkecuali Allah nuliskeun kana beungeutna atau pamun teu bahasa lemesna mah wajahna eta si mukmin dituliskeun kumaha dicatatkeun kumaha dina wajahna teh hada kharijun min rahmatillah jadi tanda hada utawi ikilah iki iku kharijun kang metu min rahmatillah saking rahmat Allah tah ieu teh yeuh jalma nu kaluat dina rahmat Allah jadi aya bacaan kitu nya dina pamenteuna teh ditulis catatan hada kharijun min rahmatillah aya stempel gitu ketika hiji jalma ninggalkeun kana salatna lain jalma kafir mah jalma mukmin panjalma mukmin teh aya mukmin aslinya mukmin asli muslim asli asline naon nu berdosa teh naon Islam tapi ninggalkeun salat langsung aya catatan di dieu teh secara otomatis hada kharijun min rahmatillah kafir mah moal dicatat moal dengerin kafir boroning salat Allah kita percaya ya mah muslim mukmin ya ala wajhi hada kharijun min rahmatillah tayet ya kharijun disimpain anu kaluar min rahmatillah tina rahmat Allah eta mah secara otomatis emang kitu kabuktosanana da kitu cenanya jak sareng saur Kanjeng Nabi pa ana bariun minhu tulisan teh jadi aya dua kalimat eta pa ana bariun hidu maka utawi ing atase ingsun bariun iku bebas minhu saking iki wong maka kaula bebas ti si jalma ubar ti si jalma
jadi tos tengah bahasa pana bari minhu nya kalimat anu dicatatkeun dina wajahna jalma nu tariku shalah secara otomatis. Gitunya eta saur Kangjeng Nabi anu didangu ku Sayyidina Ali karamallahu wajha. Jadi dina pamunteunna teh aya catetan sapertos kitu. Cek bahasa urang mah ieu jalma teh yeuh kaluar tina rahmat Allah jeung kaula geus bebas tina ngajamin ka eta si jalma. Wa idza taraka lan tatkala ninggalakeun sapa lamdu kaula hamba kaulane Allah pardon ing padu pardon wahidan ing padu kang sawiji kutibas muhu ala babinar kutiba maka den tulis apa ismuhu arane ya lababinari ing atase idza taraka di mana lain lamun deui idama nyata pasti kadituna bakal terjadi di mana ninggalkeun eta si hamba kana fardu anu hiji pardon wahidan nya tina salat salah sajina salat anu 5 kutibas muhu ala babinar maka naon ismuhu nama nari dina lureun panto neraka. Kitu tah. Wa fi hadisin ing dalam hadis marwiyin kang den riwayatakeun an Umar bin Khattabi saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aya mati Sayyidina Umar ya. Di Sayyidina Umar ibnul Khattab wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah tadi dua anhuma mana tadi radhiyallahu anhuma moga tinggal bendu anhu saking Sayyidina Umar lan Abi Hurairah sapa Allah Gusti Allah tisaha ngadanguna eta Abi Hurairah sareng Sayyidina Umar teh ani Nabi saking Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhirih dalam akhire Kangjeng Nabi nazalat umurun alaya ing atase ingsun sapa Jibril jadi ieu Kangjeng Nabi nuju ngariwayatkeun ngisahkeun tentang Jibril pangan ka mantenna Jibril gitu cek basamanya kadongkapan kaula ketika keur ngadongeng kitu Kangjeng Nabi wa qala qultu wa maqra qala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya wa qala lan ngandika sapa Jibril cek Jibril teh naon Iqra baca coba ku anjeun Muhammad Qultu maka ngucap ingsun wa ma aqra'u naon Jibril anu kudu dibaca ku kaula lan apa kang ingsun baca gitu cek bahasa Jawa qala maka maca hatta ya Jibril maka maca ya Jibril kana kalimat ima Al-Qur'annya ayat Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat
fasaufa yalqauna fakhalafa maka wallahu alam bimuradi fakhalaan gantine mimbadim saking sausane kaum kabeh khalpun sapa khalpun pira-pira pantan adau kang padanya nyaya sapa khalpun as-sholata ing salat wa tabaulan pada anut sapa kaum asyahawating pira-pira syahwat pasaupa yalqauna maka besok pada tumiba yalqauna sapa pantan goyan ing ayat 59 fakhalafa mim badim khalpun adau'us sholata maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat adau'us sholat wattaba'us syahawat dan memperturutkan hawa nafsunya maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ingsun ya Jibril cek kanjeng Nabi nun Jibril hal tudayyi'u ummati as-salata min ba'di qala nam hal tudayyi'u eta kanjeng Nabi naroskeun ka Jibril tudayyi'u naha anato bahasa Jawa anato padanya nyiakeun sapa umati umat ingsun as-salata ing salat mimba di saking sausana ingsun nah Jibril bakal nyanyiakeun kitu kaula andi ka ye Jibril naam cenah gitu cek Jibril mat maneh bakal ngalakeun kana salat Muhammad ya'ti akhirat zamani unasun min ummatika yudayyi'una as-salata wa yuakhiruna al-awqati wa yattabi'una syahawati dinarun indahum khairun min salatihim itu Jibril ya'ti tumaka akhir zamani ing akhir zaman sapa unasun pantan-pantan manusa min ummatika kang tetap saking umat panjenengan saking umat sira Muhammad yudayyi'una kang pada nyanyakeun sapa umat as-salata ing salat wa yuakhiruna lan pada ngahirakeun sapa manusa lauqati ing pira-pira waktune salat wa yattabi'una lan sami anut sapa manusa as-sahawati ing piro-piro sahwate itu kaget kanjeng Nabi nah gitu ya nah bakal ngalalakeun kitu Jibril umat kaula kana salat cek Jibril tengke bah akhir zaman bakal aya sagolongan ti umat anjeun sok ngalalakeun kana saat jeung ngahirkeun kana waktuna sarta nurut kana syahwat nafsuna dinarun indahum khairun min salatihim dinarun utawi dinar teh cek zaman baheula mun aya nama duit nya cuan eta dinar oge indahum cek golongan eta jalma anu ninggalkeun salat kana dunyana khairun leuwih penting leuwih hade min salatihim tinimang salate ya unas min ummatihim min umatika bahkan eta duit teh nya eta dinar teh leuwih penting tinimang salatna ya Muhammad nah gitu Jibril geus nyahoeun
Wa fi tafsiri qauli ta'ala lan ing dalam tafsir dauhan Allah taala la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ini surat Al-Qur'an, surat Maryam ayat 87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. La yamlikuna, ora bakal miliki syafaat non pertolongan illa manita khoda angin wong kang ngalakoni wong kang ngalaf sapa man ing darahmaning dalam mungguh pangeran kang ngulas asih ing darahman ahdan ing janji. Qala sallallahu alaihi wasallam ngadawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya as-shalawatul khamsi wa qala sallallahu alaihi wasallam maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas salati walau kana syai'un ahabba ilaihi minha at-ta'abbada bihi malaikatuhu faminhum raqi'un wasajidun wa qa'imun wa qa'idun wa yuqalu innal musallina minal malaikati fis samawati yusammauna khuddamar rahman wa yafkharuna bidzalika ala sairil malaikah. Qala sallallahu ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu hiya utawi janjine iku as-shalawatul khamsi perjanjian eta teh ditafsirana kunaon as-shalawatul khamsi salat anu 5 waktu. Ini nafsiran tadinya nu la yamlikuna syafata illa man ittakhadha inda rahmani ahda, kecuali jalma nu mengadakan perjanjian. Tanaon perjanjian teh cek Kanjeng Nabi hiya as-shalawatul khamsu salat anu 5 waktu gitu. Wa qala lan ngadawangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam abtaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas salati mabtarada ora mardoaken sapa Allah Gusti Allah alal ibadi ngatasé pira-pira kaulane pira-pira hambane ba'da tauhidi ing dalam suasana tauhid sayan ing ahabba kang den demang salat ente mardukeun Allah ka hamba-hambana sanggeus tauhid kana naon bae ge ahaba anu lawih dipikaresep ilaihi ku Gusti Allah mina sholati tinimang salat walau kana sayun ahaba ilaihi minha lan lamun ana apa sayun sawiji-wiji ku ahabaden asihi lai maring Allah minha ketimbang saking salat seandainya aya sesuatu anu leuwih disuki daripadanya salatu jahil eta wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.